ku Allah. Bahkan aya hikayat diriwayatkeun cenah ku Alais nampi saur eta Alais teh ti Sayyidina Jarir dengekeun geura. Aya hiji jelema cenah lalaki anu hayang nyarengan ka Nabi Isa alaihi salam. Dina je waktu manehna nyarita, "Hei Nabiullah, abdi gaduh maksad nyarengan ka ajengan." Terus Nabi Isa alaihi salam angkat diserengan ku eta lalaki ngabujeng ka sisi bangawan. Bangawan? Bangawan. Ka sisi bangawan. Bangawan teh naon? Balong. Naon balong? Bangawan si Danau. wah danau. Balong gede situ. Situ Pateng. Dek naon ka sisi bangawan ngadon tuang. Naon nu dituangna? Roti CF2. Rotina CF2 tinggal hiji deui. Terus Nabi Isa alaihi salam turun ka bangawan bade ngaleueut. Bade ngarot nginum. Ari mulih deui ka dinya si roti nu hiji deui teh teu aya. Alias eueuh leungit teh ku saha tah. Saur Nabi Isa alaihi salam, saha nu nyokot roti teh? Insyaallah. Ieu jalma nu koret ya. Cik cenah saha nu nyokot roti? Ceuk rencangna teu terang. Teu apal. Geus kitu terus angkat deui. Di tengah perjalanan anjeunna ningali mencek jeung anakna dua. Aya mencek jeung anakna dua ku Nabi Isa alaihi salam, anakna nu hiji di sauran. Anak mencek nyamperkeun biidznillah kalawan izin Allah terus dipencit. Eta si anak mencek dagingna sawareh dipasak terus ditaruang. Ceuk anjeunna kana daging anak mencek teh nu sesa nuang teh kan teu seep aya sesana. Kum biidznillah. Nangtung maneh kalawan izin Allah. Oh, harita kene anak mencek hirup deui. Terus indit Nabi Isa. Jadi anak mencek geus dipencit. Geus dipasak aya sesana piwarang nangtung kalawan izin Allah nangtung eta mencek. Bari indit eta mencek. Cek anjeunna keneh kaula nanya ka anjeun saur Nabi Isa teh, demi zat Allah nu geus nembongkeun ka kaula cenah tuh. Geus nembongkeun Allah ka kaula tanda kakawasaanana ka anjeun. Saha cik acuna nu nyokot roti teh? Sok macem-macem. Nanya tuh ningali eta kakawasaan Allah mencek hirup deui. Ceuk rencangna teu terang cenah Gusti. Teu apa duka. Masyaallah. Teu ngaku. Terus arangkat deui nepi ka hiji bangawan. Leungeunna eta lalaki dicepeng ku Nabi Isa alaihi salam di bawah leumpang di luhureun cai geus tepi ka peuntas belah ditu ku Nabi Isa alaihi salam dipariksa deui cara tadi. Saha cenah nu nyokot roti? Saha? Jawab lalaki teu terang Gusti. Terus arangkat deui dina tetelar anjeunna jeung rencangna liren caralik. Terus Nabi Isa ngagundukeun taneuh bari ngadawuh. Saur Nabi Isa kana taneuh, "Jadi emas maneh?" Oh, saur Nabi Isa kalawan izin Allah, harita keneh taneuh jadi emas. Terus digunduk-gunduk ku Nabi Isa jadi 3 gunduk, saurna keur kaula sagunduk, sapertiluna keur anjeun sagunduk. Oh, anu sagunduk deui keur anu nyokot roti. Nabi Isa.
Cek eta lalaki kapan abdi cenah Gusti anu ngabantuan roti teh. Oh, ngartos. Harita keneh si taneuh jadi emas digundukeun ku Nabi Isa alaihissalam teh. Saurna keur kaula sagunduk saperti lu keur anjeun sagunduk. Tah ieu anu sagunduk deui keur anu nyokot roti. Gitu. Mancing. Mancing mania. Cek eta lalaki apan abdi cenah Gusti nu ngabantuan roti teh. Cek Nabi Isa ieu emas kabeh keur anjeun top. Tuh. Geus kitu mah Nabi Isa alaihissalam paturai papisah ninggalkeun eta jelema. Teu barengan deui jeung eta lalaki. Emasna dibikeun kabeh ka eta lalaki nu koret. Gancangna eta jalma indit ti dinya. Nah, papanggih jeung ayeuna 2 jelma ditetelar kalawan rebo mawa harta anu loba. Eta 2 jelma teh rek ngabegal. Dek ngarampok barang manehna tuh. Sarta rek ayeuna maehan deh. Cek lalaki nu mawa emas. Geus bae mah kieu we, damai cenah damai. Kasatah kabegal. Ieu barang kabeh dibagi 3. Bagi 3 we cenah. Mae aman. Saperti lu sewang. Geus dibagikeun harta kabeh. Tuluy manehna indit ka warung rek meuli dahareun. Kela-kela cenah kuring rek ka warung rek meuli dahareun. Keur lempang manehna ngomong dina jero hatena ngagerantos kieu. Nah, eta batur anu duaan make kudu boga bagean tina harta tuh. Asa teu ngeunaheun. Ayeuna mah sia ku aing kadaharanana rek dinaonan ya. Rek diracunan. Pakai sianida. Oh, tapi bawa sianida. Guys ya koplok. Tah lamun geus diracunan kitu geus paeh barangna rek dicokot cenah kabeh. Asa ngeunaon. Bae kudu boga bagean. Sorry leau. Tuh. Oh, terus meuli kadaharan sarta terus diracun eta kadaharan teh diracunan. Adi anu duaan deui badami di. Tuh. Nah, eta jalma nu keur ka warung teh cenah make jeung kudu boga naon deh. Kudu boga bagean tina ieu harta. Oh cenah nya. Tuh ngobrol nu duaan. Engke mah sia cenah sadatangna ti warung ka dieu, urang paehan ku urang duaan. Barangna dibagi 2. Tuh. Barangna dibagi 2. Gancangna lalaki anu ti warung geus datang, terus dipaehan ku duaan. Barang geus dipaehan kadaharan anu ti warung teh didalahar. Oh, padahal eta barang anu ti warung teh geus dinaraonan tah. Geus dibere racun. Racun beurit, racun tumila. Boga duit ulah dilila-lila. Teu lila anu duaan terus paraeh. Da ngadahar eta teh adahar anu ti warung nu diracun ku eta lalaki. Paraeh kabeh tiluanana wan ngagaroler barangna kabeh pabalatak diriung ku 3 bangke jelema. Oh, masyaallah. Kabeneran Nabi Isa alaihissalam sareng ayeuna sapara kancana sumping kadinya ningali kana kajadian eta. Saur Nabi Isa alaihissalam kumaha? Tah ieu dunya. Tah ieu dunya. Sentuh tah ieu dunya. Kudu sing padari si aranjeun tina hal dunya. Itu ku dunya. Dengekeun ni